Ai si sebelum kada datang. Kemana wae maneh? Tas kelas buat Pak Haji. Sok atuh gadiuk tah. Milu jeung barudak diuk. Yo, sebelum naon anu tak ngabatalkeun kana puasa? Menyalakan kipas Pak Haji. Nah, sebelum Jika menyalakan kipas di warteg sambil makan oseng tutut jeung teh manis. nah, ayeuna balik deui ka maneh bol. Oh. Udah kehet. Wah. Naon anu tak ngabatalkeun kana puasa? Ngobrol jeung babaturan Pak Haji. Nah, Mun ngobrol na sampai galelut nepi ka pabacok-bacok. unu balik udah hiji gesok mana opik-opik. Ngalungkeun duit Pak Haji. Nah, Men dicanda ku tukang baso, ditukerkeun jeung basona nya di dahar seubeuh tuh. parah. Enak maneheun, Ujin. Apa Pak Haji? Sok naon cek maneh hal anu tak ngabatalkeun kana puasa teh? Tersenyum Pak Haji. Nah, kan senyum mah ibadah. Mun tersenyumna bari bayar kasih amang-amang cuangki. Sudah samangkok. Tapi bener maneh. Enggak saya masuk maneh bae sebelum. Nonton YouTube Pak Haji. Nah, Menonton bari ngemil basreng jeung teh jus. aduh, parah. Unu balik hiji ge ieu mah teu balanar udah wewe. Aduh. Coba saya sok maneh Junaid. Diam Pak Haji. Nah, Diam-diam makan nasi jeung semur jengkol di siang hari. Wareg Pak Haji. nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.